Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sya'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum bid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim. Al-mukarramun para bapak ibu sadayana, alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana dina minggu kaopat dina bulan Mei sakedap deui urang sadayana kantun ngetang hari lebet kana Idul Adha atanapi bulan Zulhijjah. Urang ngadoakeun ka wargi-wargi urang sadaya jamaah wabil khusus ahli masjid, ahli Jumat anu nuju angkat ka tanah suci. Mudah-mudahan anjeunana ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan bekal nu paling utama, jawadahumullahu taqwa, bekal nu paling utama jang jalmi nu biada haji mah katakwaan. Da sanes bade balanja ibu teu kudu seueur-seueur teuing artos. Makana modal katakwaan nu paling mahal. Urang doakeun anjeunna mudah-mudahan nu paling utami dipaparin kasehatan, nu kaduana anjeunna tiasa ngalaksanakeun manasik rangkaian-rangkaian ibadah haji, nu katiluna urang sadayana mudah-mudahan diizinkeun ku Allah Subhanahu wa taala tiasa angkat ka tanah suci. Allahumma ya Allah balighna ila Madinatil Munawwarah wa Makkatil Mukarramah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Masjid adalah sarana pikeun ibadah urang sadayana. Bahkan masjid nu ngajadikeun kanggo urang sadayana tempat silaturahmi, tempat komunikasi, tempat pendidikan. Bahkan nu paling pertama sumpingna Kangjeng Nabi ka Madinah nu dibangun adalah masjid. Urang oge pantes cekolot baheula reka mana bae indit, reka mana bae cicing, ulah jauh ti bedug. Eta bahasa abu emut bu kapungkur mah kolot teh eka mana wae maneh jig cenah ngan ulah jauh ka mana ka bedug. Ai bedug teh naon bu? Ai bedug teh identikna aya bedug teh di mana? Di masjid. Maka ayat 3 masjid dina bulan utami bulan Zulhijjah nu angkatna manusia salam dunia angkat ngalaksanakeun hajian. Ternyata anu ditujuna teh hiji Masjidil Haram.
Dua, Masjid Nabawi anu kutujuan jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun ibadah haji. Ayat 3 masjid nu salah sahijina nu katiluna masjid naon? Masjidil Aqsa eta 3 nu kudu diusahakeun ku urang di jarahan. Jaroh angkat ka andana suci pikeun ngalaksanakeun ibadah haji. Jang naon? Jang ngalaksanakeun ibadah. Eta tempat disebutna ge haromain, tempat nu dimuliakeun. Anu dimuliakeunana saja anu ngamuliakeun di eta tempat salat 100 rakaat berbanding 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Oke saja anu salat di Masjid Nabawi maka berbanding dengan 1.000 rakaat di luar Masjid Nabawi. Komo ibu kabayangkeun ku urang jami-jami nu ibadah haji, tujuan ibadah haji di Madinah kanggo naon? Arba'in teh naon? 40 waktu salat berjamaah di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan ibu-ibu urang sadayana Pak Ustaz Dani matereh benernya angkat kata suci nya urang bareng mudah-mudahan. Allahumma balighna ila Madinatil Munawwarah wa Makkatil Mukarramah. Sing hoyong Bu. Sabab eta tempat nu kudu dijarahan ku urang sadayana. Atuh jang urang di masjid di dieu, masjid nu aya we di lembur. Dari ka Masjid Nabawi jeung Masjidil Haram mah kedah ongkosna ge ageng. Jang nu teu mampu maka aya hajianana jalma nu mampu nyaeta hajjul fuqara wal masakin teh naon? Ibadah Jumat. Di mana ibadah Jumat? Ternyata di masjid. Maka saur katerangan dina ieu kasempatan maqalah nu ka-38 an Ka'bil Ahbar ti Ka'ab al-Ahbar ngadugikeun ibu al-husunu ari pirang-pirang benteng lil mukminina pikeun jalma nu mukmin minas syaitani ti setan salasun eta ayat 3 benteng ibu pikeun ngajaga urang tina setan tina godaan setan. Di antawisna mana al masjidu hisnun ari masjid teh adalah benteng. Tajang urang ibu jang jalma nu iman mangpaatkeun makmurkeun masjid. Sabab naon ngamakmurkeun masjid di antawisna bentuk keimanan urang. Sehingga di dieu didugikeun seorang an Ka'ab al-Ahbar. Tidak ti Ka'ab al-Ahbar teh naon gelar maljaul ulama minal yahudi. Ai al-Ahbar teh gelar atanapi gelar teh naon anu tempat panyalindunganana para ulama minal yahudi di kalangan Yahudi. Jadi kalangan Yahudi aya tempat naonna patarosan jang ulamana disebut orang terkemuka, tokoh masyarakat, tokoh ulama tapi ulama di kalangan Yahudi. Aslama fi jamani Sayyidina Umar bin Khattab. Aslama nu Islam eta saha Ka'ab di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti Sayyidina Umar bin Khattab mah pase saha? Tabiin atanapi nuturkeun ka para sahabat. Sabab aya Kangjeng Nabi tuluy ka Abu Bakar Siddiq kelas Umar bin Khattab. Jadi henteu lebet Islam di zaman Kangjeng Nabi. Maka ieu kumaha? Walau alam duka sahabat ieu ka tabiin. Maksudna sabab ari sahabat mah sahabu punten tabiin ieu kalimatna. Sabab ari sahabat mah jalma nu pendak kang sareng Kangjeng Nabi bari kaayaan iman walaupun budak keneh. Walaupun sakedap pendakna. Ta ieu mah anu lebet Islamna ti zaman saha? Umar bin Khattab. Jadi aya Ka'ab ibu. Ai Ka'ab teh tokoh Yahudi al-Ahbar teh gelarna. Kumaha anjeunna ngadugikeun aya 3 benteng. Berarti ieu mah ibu nu diobrolkeun ku non muslim asalna. Aya benteng umat Islam sehingga umat Islam moal kagoda lamun cicing dina benteng. Ari benteng teh naon tuh Bu? Baheula aya bentengnya batunya, lamun dina TV mah aya benteng Takeshi. Aya benteng-benteng naon geuning zaman Belanda mah. Benteng teh naon?
nyaeta tempat nu luhur anu matak nyalametkeun ta ieu mah minasyaitoni ti setan. Mana ibu benteng jang jalma nu iman teh nu kahiji di antawisna tilu. Benteng teh naon Bu? Di dieu tempat anu tamnaul mukminin wa tahfadahu minasyaiton, tegesna benteng tina pangjaga pangraksa tina setan. Wal hisnun jeung ari benteng naon? Makanun murtafi, tempat anu luhur alladzi yamnaul aduwu, sehingga anu naon nu nyegah kaeta naon kaeta jama ku ayana benteng tina naon tina musuh. Jadi pangjaga keimanan keislaman urang bentengna supaya dipertahankeun iman jeung Islam kudu boga tilu nu ieu. Maka nu pangmahalna ibu iman Islam mah saur Sayyidina Ali karamallahu wajah anjeunna ngadugikeun tamamun ni'am mautumal imani wal Islam. Daya di kasampurnaan nikmat Bu, nikmat iman nya iman Islam kacadak duwi ka maotna. Dunia nu seueur tinggalkeuneun barudak nu dibanggakeun bakal ditinggalkeun jabatan aya pensiunna, tapi anu bener-bener naon anu bakal ngabarengan jang urang mah iman Islam. Tak rugi kacida jang jalma nu ibadahna siang wengi tapi maot teu nyadak iman sinareng Islam. Naudzubillahi min dzalik. Matak paribasa geuning sanes paribasa doa jang jalmi nu maot kumaha Bu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kumaha jawaban urang? Mudah-mudahan ditetepkeun iman Islamna. Sok aya nya punya ngadoakeun teh iman Islam. Di dieu didugikeun aya 3 benteng tina rijang nu iman tina setan. Kumaha maksudna Ibu? Di dieu teh nu kahiji nyaeta al masjidu masjid. Tadi kusim kuring dibahas ayatnya tentang masjid. Sebab masjid teh benteng. Hisnon li'annahu sa'nyana eta masjid mahalud dakirina, tempatna dikir. Wal malaikatu jeung malaikat. Al jalma-jalma nu dikir daekna di mana? Di masjid. Ibu teh keur dalikir eta teh. Namanya atos ibu dikir di aosnya. Maca qul huwallah. Nah dan bewa keur wiridan mun asatunu sing ayeuna ge sami da gogodana dina ibadah mah kitu Bu. Jadi masjid itu tempat naon? Tempat dikirna jalmi-jalmi nu beriman wala malaikah jeung malaikat. Maka kedudukan upami ningali kedudukan naon? Kedudukan masjid. Masjid itu tempat yang paling pertama ku Kangjeng Nabi dibangun Bu. Jadi nu tempat pertama ku Kangjeng Nabi dibangun teh naon? Masjid. Masjid Kuba teh nya sumping Kangjeng Nabi ka Madinah, maka Kangjeng Nabi ngajadikeun tempat anjeunna naon? Sumping dijadikeun Masjid Kuba. Dugi ka ayeuna sajalma anu salat di Masjid Kuba sami sareng ganjaran umroh Bu. Makana di Madinah maji Kuba teh nya. Oh, jadi kan eta. Jadi tempatna anu ngajadikeun naon? Pikeun urang masjid jadi benteng. Sababna simbol, lain simbol deui, kapannya simbol umat Islam teh masjid Bu. Sehingga saur katerangan keimanan keislaman hiji daerah hiji lembur tinggali masjidna. Matak ibu sing prihatin lamun barudak urang teu daek ka masjid. Aya keneh nu berjamaah barudak maghrib kan? Allahu Akbar. Ibu gaduh barudak teu Bu? Di Karabe Bu geus ieu teh nya barudakna bapak-bapakna. Sehingga punten zaman kapungkur zaman Kangjeng Rasul aya bumi aya masjid nu disebut diror. Aya masjid diror. Naon masjid diror teh? Jalmi anu aya naon ngadamel masjid di bumina. Kapan punten ibu ari pamaget saena di mana salat? Ari istri saena di mana? Kira-kirana ibu aya salakina nu sok salat di masjid? Aya nu di bumi ibu aya? Seueur di mana? Seueur nu di bumi, seueur nu di masjid? Alanteurkeun ku ibu.
bahkan zaman kapungkur mah aya disebut diror saur Kangjeng Rasul lamun seug teh mah meunang ku kami rek diduruk eta diror. Allahu Akbar. Wih hade Bu, ari masjid mah saena jang jalmi jang pameget sae di masjid. Upami istri sae di bumi ceuk dina katerangan oge. Maka kanggo urang sadayana, masjid teh tempat naon Bu? Tempatna tadi simbolna umat Islam, di mana umat Islam bakal katingali naon makmurna di hiji daerah tentang keislamanana di mana ningali nu ngamakmurkeun masjid. Mata abdi mah sok kabita ku batur mah geuning aya jalmi nu kersa incig-incigan mapai masjid punya. Aya ibu nu mapai masjid aya. Naon namina? Jamaah tabligh hebat eta teh Bu. Hebat. Naon sababna? Mapai masjid ngajakan nu sanesna. Berihan abdi itu bisa ngan gaduh musola gaduh masjid mah mangpaatkeun lembut sorangan uyani sakali-kali etamanya. Jadi masjid itu uyani tempat anu pang pertamana ku Kangjeng Nabi dibangun saur saha saur Ka'ab anjeuna saha tokoh Yahudi anjeuna ngadugikeun ternyata bentengna umat muslim teh masjid. Lamun anjeuna seorang tokoh Yahudi mengatakan demikian nu lebet Islam anjeuna ngadugikeun sapertos kitu maka masjid ku urang kudu dipelihara ku urang dijaga. Matak aya DKM naon ibu DKM teh Dewan Kemakmuran Masjid, Dewan Kesejahteraan Masjid, Kemakmuran Masjid. Lamun kesejahteraan mah sigana kudu nuturkeun pola masjid nu aya di Jogja ya Kosadani Jogja naon cenah Jogja Karian ibu di ditu mah ibu naon Bu jamaah teh subuh aya roti abdi kantos nyalira ka ditu naon dialami ku jamaah ku DKM bade nyamikeun ibu naon sugan masjid teh sami suksesna ramena sapertos masjid aya di Jogja. Ternyata leres ibu sabara miliar dina sabulana oge pemasukanana. Aya di aya miliar isa miliar teu sabulan duit. Sa miliar ibu. Siga teh aya kencelengan teh aya ibu ya teh. Eta aya malam naon teh malam ngaos teh malam Rebo. Malam Jumaah kenceleng aya kencelengan aya sok diarusian tara ibu api-api nunutan wae. Jadi mangga jang naon jang kamakmuran makmur komo tadi mah kesejahteraan anjeunna mah dibalikeun deui Bu dibagikeun deui ka masyarakat. Di situ aya ATM beras Bu. Jadi jalmi nu teu gaduh teh ibu nyandak beas asa saminggu sabulan sakalinya. Tapi di waktu nate waktu sholat lohor tasarolat tos berjamaah karek naon Bu nyanak naon beas. Kira-kira lamun ka masjid dibagi beas pinuh moal masjid tasarua sigana mah ngan eueuh nu mere beasna di dieu mah. Jadi kanggo urang sadayana masjid itu adalah benteng saur saha Ka'ab anjeunna seorang tokoh orang Yahudi nu lebet Islam ngadugikeun bahwa benteng umat Islam tidak bisa diganggu ku setan beh dieu na beh dieu tu na oge ningali sieun luar Islam ningali makmurna masjid. Jadi urang teh kumaha maksud teh sing aya wibawana Islam teh naon sabab identisna Islam teh identitasna ayana di masjid. Saibu naon cenah Bu? Masjid. Di mana jalma ibu cicing di mana di masjid, mahaludak kirina tempatna dikir eling kalo ai dikir teh. Pandugi ka mulyana masjid boro-boro ning Masjid Nabawi, boro-boro Masjidil Haram, boro-boro Masjidil Aqsa, Masjid Al Hidayah teh. Al Hidayah bae ibu lebet ka masjid sunat naon sunat salat tahiyatul masjid teh naon Bu tahiyah teh penghormatan ka masjid hormat na masjid dugi ka ceuk dina katerangan diatur jalma nu pamengan jalma anu junub haram di masjid. Ternyata masjid teh ibu
kumaha hisnun lil mukminin pikeun jalma-jalma nu iman. Mudah-mudahan salami urang ngamakmurkeun masjid, urang naon bisa salamet tina godaan setan, tina godaan kahirupan. Nu kahiji masjid Bu, wa dzikrullahu hisnun, jeung nu kadua eling ka Allah. Tanu matak bentengna keimanan teh, kaislaman teh bentengna teh dikir. Ai dikir teh naon? Dikir teh eling ka Allah, inget ka Allah. Keur kumaha? Kumaha bae. Keur di mana? Di mana bae. Dikrullah eling ka Allah. Di mana jalma geus eling ka Allah, la siyama sumawona. Sumawona teh naon Bu bahasa Sunda? Sumawona. Bahasa Indonesia mah terlebih. Sundana naon Bu lemesna? Utamina. Nah, utamina naon dikir naon Bu nu bakal jadi benteng pikeun jalma nu mukmin. La haula wala quwata illa billah. Lanapil jinsi, la haula daya upaya, wala quwata daya kakuatan, illa billahi angin pitulung Allah. Teu aya daya, teu aya upaya, teu aya kakuatan, angin pitulung Allah. Matak ieu doa geuning doa malaikat Jibril nu didugikeun ka Kangjeng Nabi, anu dipapatahkeun Nabi Khidir ka Kangjeng Nabi Musa. Kumaha kalimatna? Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah wa ma kana bikum min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Ieu bisa ngaji teh Ibu pitulung Allah. Bisa ninggalkeun maksiat teh pitulung Allah. Jelema bisa hade ieu pitulung Allah. Abdi geus teu ngaurang, urang sadayana ulah ngarasa diri pang benerna. Ieu teh pitulung Allah bisa ngaji teh. Utamina kapan dibere sehat, teu dibere sehat maka kapan kumoal angkat ieu. Saha nu mere sehat Ibu? Allah. Dokter bisa mere cager teu Bu? Teu, sadayana ge ti Allah. La haula wala quwata illa billah. Sumawana cenah Ibu maca la haula wala quwata illa billah. Ai dikrullah maseur Ibu, aya tasbih, aya tahmid, aya takbir. Ngan di dia didugikeun nu ngajadikeun benteng pikeun jalma nu mukmin. Utamina nyaeta maca la haula wala quwata illa billah. Dina sabada abdi nikah Ibu, hapungkur ku pun guru dibekelan. Bade sabada nikah Ibu silaturahmi. Kumaha cenah? Da urang mah santri, da urang mah lain tukang usaha, sing yakin ka Allah. Allah ngamilikan, Allah ngarizkian supaya kuat mana urang qawini kuatkeun abdi. Naon nu matak nguatkeunana? Baca la haula wala quwata illa billah 100 wangsulan. Dina kitab Syarah Sapinah di mana-mana dibacakeun la haula wala quwata illa billah. Man qara'a la haula wala quwata illa billah, sajalma nu macakeun la haula wala quwata illa billah 100 wangsulan, lam yusibhu pakron abada. Lam yusib maka muakeuna hukai tajama pakron abada, salilana mual pakir. Ai pakir naon Bu? Kurang. Mual kurang jeung kurang modalna eta Bu naon? La haula wala quwata illa billah. Sabaraha kali cenah Ibu? 100 kali ulah kirang. Ieu hadis Kangjeng Rasul ya. Bisi bade diamalkeun ku Ibu, kudu diamalkeun. Sakali deui saja manu maca 100 kali la haula wala quwata illa billah. Saur Kangjeng Rasul, lam yusibhu pakron abada. Moal pakir salilana. Eta kanggo urang mangga aramalkeun. Sabab urang teh geuning sok dibaca. Naon Ibu ge lamun ayeuna urang rek aya
sok aya kebiasaan ibu-ibu we dibere arek nginjem duit mah lah moal teu boga duitna nu hiji deui mah banget bae atuh miluan urang ge sarua da butuh duit mah jang budak sakola ayeuna di mana mayarna lah haula we tu saya kitu nya maca lah haula we cenah da aya ieu jang mayarna Allah mah ngamilikan tah eta teh lain wungkul jadi bahasa lain wungkul jadi inget tapi di dia dikrullah jadi dikirkeun ka Allah jadi eling ku Allah dikir naon dikirna heula lisan dikirna lisan la haula wala quwata illa billah harapan hatena urang ngayakinkeun ka Allah lisan dikir teh kapan aya dikir lisan aya dikir jinan dikir anggota badan arkan dina hate lisan ngucapkeun la haula wala quwata illa billah harapan dikuatkeun ku Allah naon Bu naon hate urang supaya bisa ngalengkah kana taat di dieu cenah saur saha saur Ka'ab didugikeun bahwa la haula wala quwata illa billah adalah benteng pikeun jalma-jalma nu mukmin tina godaan setan la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah 100 wangsulan moal nyeepkeun satengah jam 10 menit ge moal ibu la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah nu penting saat dinten Bu bade enjing-enjing mangga diangge dikir pagi bade sore-sore mangga dibagi dikir sore nya Bu atanapi wengi sateu acan ulem da kalimatna di dinya man qara'a kalimatna saja anu maca dina sapoe lam yusibhu pakron abada moal pakir salilana bahkan saur guru tambahan mun bisa mah mun aya pangabutuh kana lepet diri anjeun cumponan lain 100 tapi sajumlahna nabi jeung rasul sabaraha nabi jeung rasul 313 tapi dina hadis mah tadi mung 100 age 300 nyebut kitabna mana nu jadi referensina mangga tingali sarahna sapinah bab la haula wala quwata illa billah sing percaya we budak abdi kantos tingalinya sok diaos jadi kitu mantis sabaraha kali muris 100 kali la haula wala quwata illa billah lam yusibu pakron moal katibaan pakir jadi itu saur Ka'ab bin Ka'ab al-Ahbar ngalugikeun jang urang benteng dina kaimanan kaislaman kajen teuing ekonomi teu hebat kawas batur kajen teuing urang sadayana kahirupan teu sukses kawas batur tapi urang selalu eling ka Allah yakin moal tiba kana perkara nu digoda ku setan sabab Allah masihan kakuatan teu aya deui nu masihan kakuatan angin Allah tah eta ibu kumaha lamun jalma nu geus maca la haula wala quwata illa billah di dia didugikeun ibu yaktabid murengkeun murungkut fa inna syaitana yan qabidu setan teh murungkut naon mun sok murungkut Bu ibu-ibu sok murungkut tara nu si bapak nu sok murungkut mah subuh-subuh murungkut ya punya tah murengkeun naon murengkeun naon murungkeun mundur atuh Bu ayah tipu tegasna sieun wa yatahara sok mundur saha itu setan ida samaa di mana nguping zikrullah kana dikir ka Allah jadi setan itu sok mundur setan itu sok naon nyumput di mana dibacakeun zikrullah tak dikir ka Allah mah rupa-rupa bade takbir bade tahmid bade tahlil diangge eling ka Allah oh didiekeun ibunya jadi dikir ka Allah teh nu matak naon mundurna setan sieuna setan di mana dibacakeun la haula wala quwata illa billah lamun aya jelema nu kieu duh cenah kumaha poe isuk kumaha barudak sakedeung deui asup sakola kumaha sakedeung deui ngawinkeun rek di mana jelema teu yakin kitu teh
Da ibu mun aya nu kitu wae bingung wae ku masalah kahirupan baca ieu. La haula wala quwata illa billah. Eta modalna cek abdi ge abdi di pasantren sabada nikah dibekalan ulah eureun ulah kurang tina sadinten sawengi 100 kali la haula wala quwata da cenah aya dina sarah sapinah oge. Nu katiluna wa qiraatul qur'ani hisnun jeung maca Al-Qur'an adalah benteng. Tah ibu lain wungkul naon bu masjid nu kahiji bentengna ti jalma nu mukmin ti godaan setan teh nu kahiji masjid nu kadua eling ka Allah ku maca la haula wala quwata illa billah wa qiraatul qur'ani jeung maca Qur'an. Jadi kudu aya bu jalma anu naon ibu jalma anu naon jalma anu sok maca Quran maka amalna eta jalma teh kaimanana teh seungit cenah bu kawas bubuahan mah aya nu ngamaknaan bahwa jalma nu sok maca jalma nu iman tapi teu maca Quran laksana amis-amisna mah tapi teu seungit tapi jalma nu sok maca Al-Qur'an seungit bu di dia didugikeun aya naon maca Quran wa qiraatul Quran hisnun jadi benteng maca Al-Quran teh matak bentengi kahirupan urang ku maca Quran. Kade-kade ulah dugi ka maca Quran teh iraha bu osok tiap oge maca Quran gaduh hanca daya ari sinetron boga hanca ari Quran teu dibaca nu jadi pedoman kahirupan. Di mana jalma nu macakeun Quran hisnun eta benteng la siama terutami sumawona naon ibu ayatul kursi surah ayat kursi naon ayat kursi teh bu surah naon ayat kursi teh Al-Baqarah kama huwa tajarrub sakumaha nu geus biasa mujarobat anu naon biasa dicoba maksud teh kumaha geus jadi kebiasaan maca ayat kursi sok sareng ibu bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati ma dzal ladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhit la bimas wasi'a kursiyyus samawat wala ya'uduhu hifdzuhuma. Ta ibu eta ayat kursi Allahu la ilaha tayade pangeran ilahwa al hayyu nu maha hirup al qayyum ari urang mah hirup dihirupkeun ku Allah. Lamun manusia menta pertolongan ka manusia salaki urang aya geringna salaki urang aya sarena salaki urang aya naonna eueuhna maka dina katerangan Allah mah kumaha bu la ta'huduhu sinatun teu aya nunutan urang mah osok nunutan ibu dina ngaos osok nunutan lain nunutan deui tibra sinatun wala naum tidak ada kang Allah manaon ibu kula. Jadi kanggo urang sadayana nyuhunkeun ka Allah madak leres saur Ka'ab al-Ahbar ngadugikeun bahwa nu katilu nu bakal jadi benteng pikeun jalma nu mukmin tina godaan setan naon bu maoskeun ayat kursi ti awi pari dugi ka ayeuna ibu osok opat jihad teh iraha magrib jeung subuh maca ayat kursi kakulon sawang sulan ka naon teh
kaler sawang sulan, kawetan sawang sulan, kakidul sawang sulan, keliling gitu Bu. Ternyata eta teh Ibu termasuk ayat hafadoh, ngajaga ngaraksa tidak godaan setan, ngajaga ngaraksa baheula mah jadi pangnaon Bu, panyalamet tina kahirupan langit jeung bumi. Mata kadi geuning wasi'a kursiyyuhu samawati wal ar, samawati wal ar, nu aya di langit nu aya di bumi, pangjaga pangraksana saha Allah. Jadi kanggo urang sadayana baca ayat kursi paribasa baheula mah osok Ibu maca ayat kursi Bu, iraha Ibu dinu poek maca ayat kursi, sieun ku jin jina ge jin Islam bisaeun ayat kursi. Nyuhunkeun pangjaga pangraksa lain tina naon, tina godaan setan Bu, tina mangmangna hirup, tina bingungna kahirupan, tina nu di langit jeung di bumi gogodaan anak nu aya setanna. Jadi intina di dieu didugikeun aya tilu benteng pikeun jalma nu mukmin. Kanggo urang sadayana tuturkeun ieu kalimatna asyar ya ti para sahabat, ti para tabiin, anjeunna ngadugikeun jaga keimanan kaislaman. Sabab sawur Kangjeng Rasul disinyalir 14 abad kapengker anjeunna ngadugikeun Ibu kumaha nu sok didugikeun saya ti zamanun ala ummati al islamu ismuhu wal qur'anu rasmuhu, akan datang zaman di mana zaman tersebut Islam hanya namanya saja, Quran hanya lembaran wungkul. Maka jaga keimanan urang, jaga keislaman urang. Numutkeun Ka'am al ahbar ayat 3 hiji masjid, nu kadua naon Ibu dikir ka Allah, nu katilu nyaeta ngaos al Quran. Mudah-mudahan kebiasaan nu dipidamel kurang tiasa mangake, kebiasaan nu nembe tiasa jadi benteng kanggo kahirupan urang sadayana. Mangga bade tumaros mah. Mohon eta diwaler mohon Ibu nu ihtiyat mah nu hati-hati mah haram ka masjid teh in hopat talwisuhu, lamun sieun ucrat acret makana ai di dieu mah aya fasilitas saresna jang jalma anu pamengan ulah kahalangan rek lebet ka dieu sabab aya sabelah di dieu tah sieun teh di dinya Ibu ngupingkeun ngaos atuh sumputan we naon mah itu mah. Jadi jang jalmi anu naon lebih baik ihtiyat hati-hati Bu. Jadi leres Ibu haramna jalma nu head hiji haram salat, dua haram tawaf, tilu haram cicing di masjid. In hopat lamun sieun talwisu ucrat acret. Nah, daina mah ucrat acret mualnya. Nangge daon roti tawarnya. Tah, tapi jang nu ihtiyat, jang hati-hati. Kalaulah ada tempat yang disediakan, maka ieu dinaonkeun, dihususkeun yang lain masjid, tapi madrasah boleh di samping Bu. Nu lebih apik mah kitu. Mangga bade nyandak redaksi eta dan teu nganajisan ieu. Namun urang sadayana mending keneh ngambil kanu hati-hati. Hati-hati teh kumaha? Ulah dugi ka urang nyieun naon Bu hoyong amal tapi lebet kana dosa. Termasuk Ibu punten aya jalmi akhir zaman mah kitu Ibu nama nalar Quran nuluy we lain batur aya Ibu di abdi barudak nu sok ngaos di luar tuluy ngaosna pindah ka abdi salat teh salat budak teh istrinya Bu. Nah, ari setoran hafalan setoran, Pak Ustad bade setoran hafalan. Kan haram macana ge. Tuh, aya jalmi anu naon? Anu terus nambahan hafalan. Namun lamun geus berupa zikir mah naon? Bilih hilap teu sawios. Ngan maknana dina hate we mun bisa mah. Beda hate we. Nah ieu ge ulah nambahan we ngapalkeun. Termasuk bisi aya ibu-ibu di piwarang 4 bulanan maca Yasin, baca naon, maca Ar-Rahman,
maca surah Luqman kari-kari ibu keur pamengan eta jalma lain menang pahala kalah menang dosa sabab haram hukumna maca Quran. Jadi paharaman nu head teh hiji haram salat, dua haram tawaf, nyaba Quran, mawa Quran, cicing di jero masjid, termasuk haram di alam suka. Di alam suka teh hubungan suami istri antara bujal jeung tuul. Mangalah panginten aya. Terus jang zaman nu naon Bu? Nu pamengan. Terus zaman nu naon junub. Termasuk jadi jalma nu kumaha nu batal salat, batal naon batal wudu. Batal wudu mah teu haram macana ngan nyepeng nama haram. La yamassuhu ilal mutahharun. Jadi eta mah kembali deui ka ibu. Lamun ibu aya guru na mangga kenging mangga ngan lamun ibu ragu lebih baik ihtiyat hati-hati kita calik di tempat anu aman naon termasuk emper masjid atanapi di mana punten di mana dinu dicawiskeun luar ti masjid al masjid usissa ala taqwa masjid mah matak teu bisa dipindahkeun di abdi geus aya masjid jami rek dibangun teu bisa maksudnya dibagi garasi waena sabab nepi ka poe kiamah ge anggar disebut masjid al masjidu usissa ala taqwa ayakum antakum apih dimulai ngadeg ngabangun eta di hukuman masjid ngagedean mah teu naon matak masjid mah ibu naon Bu ti dieu ka luhur masjid ti dieu ka handap lain masjid saurna haram atanapi masjid-masjid nu aya di Mekah di Madinah aya di luhur tempat WC mah di handapnya majinya sabab naon posisina atau di toko di handapna toko boleh ngan lamun masjid kaluhur mah tetep masjid. Jadi eta mah ibu kembalikan deui ka ibu yakinna kanu mana ngan lebih baik hati-hati cekapnya punya tah kitu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.